ambalayah di neraka awewe malulu Gusti Allah cek rusia dena yang terjadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi awas ya das awewe lalaki ya awewe lah ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha sim kuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan ndek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana ndek teu kumaha cerikna wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeuna datang ka embun-embunanana wal malaikat yadribuna rasaha sementara malaikat ngeunggelan sirahna di maqami aminan nar make pentungan tina seuneu deuk kumaha teh ceurik na Ali wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeutna ieu beungeut babi aya awakna awak himar deuk kumaha teh carikna terakhir wa ra'aitu imratan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teu carikna Ali taqamat Fatimah tu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amalu dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzab nabi adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat sim kuring awewe anu buukna